Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi nu mulia, carios ngeunaan Karajaan Tarumanegara. Sang Tarum, karya Bapak Hadi AKS, medar perkawis hiji tokoh ti Karajaan Tarumanegara. Nunalah Sang Tarum Manusa Cai. Sumangga wargi nu mulia, mugia tiasa ngabeberah memanahan urang sadaya. Wargi-wargi nu mulia, Citarum mangrupi walungan buhun. Ngaguruh deui sanggeus hujan ngagebret sapeupeting, caah ngajelegur leb-leban ngeum sarakan. Puguh bae lembur deukeut sisi walungan mah gancang pisan ka keumna. Ngan ukur sawatara jam, cai geus luhur nengah cangkeng. Atuh jalma-jalma pakewuh nyingkahan balai. Maranehna ngampih-ngampihkeun harta banda jeung nyawa sewang-sewangan. Manehna nya kitu deui. Tagiwur sorangan bari ngangai siji orok, ngan eta nu aya dina pipikiranana. Sejak hayang nyalametkeun anak jeung nyalametkeun dirina. Parabot imah namah diantep ngararambang. Manehna warawiri kokoyokan. Samar polah naon nu kudu dipigawe jeung dipilampah. Cen di lawang panto. Hayang namah ngagorowok menta tulung. Ngan kasawang kumanehanana, sorana moal kadenge da puguh imahna jauh nenggang tinulian. Ongkoh salerea keur pakewuh. Jiga namah moal maduli nulian. Caah kawas ngahanakeun pisan. Hayang nembongkeun amarahna ngagulidag nyered naon bae nu katarajang. Kitu memang sasarina. Saban usum hujan unggal ci hujan ngucur ka bumi, kawas geus eueuh naon-naon nu jadi hahalangna. Taya tangkal jeung akar nu nyerep ci hujan, kabehanana tamplok jadi caah nu mawa mamala ka manusa jeung sabudeureunana. Wargi, imahna nu nengah badan kadenge ngarieg, rieg. Atuh manehna culingha. Satuluy mah luak liuk nenjoan sakuriling bungking. Boa ieu imah teh bakal rungkan ka bawah caah sugan, kitu gerentas hatena. Tuluy kokoyokan nyuai-nyuaikeun barang nu ngararambang, kursi butut, ranjang, kasur, jeung parabot dapur. Ngarangkleung di tengah imah breh katenjo aya kanagan. Peti kai nu geus butut eueuh tutupan, gewat kumanehna dirawel. Kitu nu ngalebat dina pipikiranana. Bisi kaayaan beki genting tul manehna teu walakaya. Anakna mah tunggal jimat kanyaahna kudu salamat rahayu. Cai neut-neutan ngaluhuran. Manehna mingkin tagiwur ngadeg-deg kebek ku kasieun jeung kageumpeur. Kalacat naik ngarawel kusen jandela imah nyingkahan cai. Terus nongros kana para. Manehna teh nobros kana para wargi. Caah kawas beki tarik leb-leban. Imahna geus rek laput ka keueum ku cai. Manehanana cungkelik dina suhunan bari nangkep anak. Nyandingkeun kanagan di gireunana. Luak lieu kaditu kadieu nenjo sakuring bungking nyerangkeun lembur nu meh tilem ka keueum ku cai. Tuluy manehna tanggah ka langit. Reueuk geus katembong hideung deui rek nurunkeun hujan. Dina kaayaan kitu, di antara sorat caah nu ngaguru handaruan, manehna geus teu bisa ngagorowok menta pitulung atawa nganaha-naha ka Gusti nu Maha Suci. Malah jiga namah taya gunana kudu nginghak nyeng ceulikan nasibna. Manehna ukur bisa merekatkeun diri
Nyieun kasieun jeung kagempeur oge kakeueung nu memang pohara. Cai kari sadeupa deui anggangna tina suhunan imahna. Aing kudu pasrah tapi tetap kudu ikhtiar gerentosna teh bari taki-taki. Tuluy luak liek nitenan barang nu ngarambang ka bawah palid. Sugan jeung sugan aya kaya tawa naon bae nu datang ka palebahdinya, kumanehna rek dirontok ditumpakan. Keun bae lamun tea kudu ngangkleung nutulkeun umpalan caah nu gede oge. Asal manehna jeung orokna bisa salamet. Wargi kitu nu kapikir sabot manehna rorat reret kentu ka dieu. Tapi nu katenjol teh ukurun tah plastik nu riab alit-alitan palid di tigiran. Taya catang atawa pangpung najan ukur sapotong oge. Manehna sadra. Koreng geus eueuh pamuntangan naon-naon deui. Nya kiwari jiga nama. Saatna aing kudu ikhlas papisah jeung menjadi anak. Garentesna bari ngudar aisan. Orokna dipernahkeun lalaunan dina kanagan. Ditilaman ku samping. Satuluyna digolerkeun sinarineh nyang saya. Orok teh roroesan. Panona herang kawas cai talaga. Panon wening nu teu nyaho gulidag batin nu jadi indungna. Lila kumanehna ditutup antep. Diciuman lalaunan. Teu bisa nyarita naon-naon wargi. Ukur cimatana nu juuh murubut. Manehna mencrong. Sasatna meakeun kasono jeung kanyaah nu panungtungan kanu jadi anakna. Hayang pok nyarita. Sing rahayu ujang. Tapi bibirna ukur ngageter teu bisa kedal nyarita. Awakna nu ngadeg-deg ka burung oleab ka bawah palid. Kanagan sarua ngaleong kabila hilir mawa orok nu roroesan sorangan. Manehna kekerlepan sakarat dina umpalan caah nu ngagulidag. Teu lila tuluy ngambang. Kawas nu ngahaja mernahkeun maneh hayang ngacepat nangkarak madep ka langit. Nalika rohna geus ngahiur. Ngan sidik bibirna kawas imut nu ngaganyu. Layon indung ikhlas masrahkeun anak kanu nyiptakeun dina rongkahna hiji papasten. Wargi nu mulia, Citarum teh cai karuhun. Ngocor tina batu-batu gunung bihari ngaburial tina 7 cinyusu indung dina liuhna dangiang situ Cisanti. Ngembat manjang tiba heula, meulah welasan dayeuh di Tatar Pasundan Jawa Barat. Mawara harja ka Balarea, kiwari eukeur ngagerung. Sorat caahna nu gumuruh kawas midangdam. Da puguh keur malidkeun orok nu ngangkleung dina kanagan. Saupama aya nu nyawang, bleg bae kawas sasajen nu deuk dipasrahkeun biheung ka saha. Duka keur numbala naon, ngan tetela langit nu tadi ceudem, tuluy cangra lalaunan. Sagumplukan mega bodas ayang-ayangan kawas nu tulukeun niungan nu ngambang di tengah walungan. Sakur naon-naon nu kaliwatan, gunung jeung pasir bulisteur, lamping nu uyung, sesa urug, ukur jempling, nyerangkeun nu palid kabelah hilirkeun. Kitu deui satangkalan hiji dua nu nyesa sisi walungan, sarua alum taralungkul. Ukur dauna oyag-oyagan muragkeun ibun cimata, gugupai kanu keur tibra ngaleng-leong palid. Kocap kacatulkeun orok terus ngangkleung ka behilirkeun. Kalayan diaping cai umpal-umpalan, taya nu dipikireun atawa dipikirkeun, jeung moal aya nu bisa nyawang. Rek nyangsang di mana atawa tepi ka palebah mana, nu sidik mah kawas lugina aya nu ngariksa marengan eta orok.
teteg panceg kanagan teh tedungdak tedengdek sumawana tepi ka nangkub mah. Padahal caah sakitu rongkah na ngabulidag. Orok bangun tingklim. Sakapeung sahari ngagebra rorowesan sorangan atawa ngabelenyeh imut neuteuk langit jeung mega nu ngasuh luhureunana. Kanagan beuki jauh angkleung-angkleungan. Taya nu nangenan tepi ka poe geus leupreupan. Indung peuting cunduknya liara ngarungkup walungan tapi poek ukur sakedapan da langit belah wetan bulan mimiti moncorong. Purnama 14 na ngemprai narawangan. Kawas ngahaja hayangnya angan nuker ngangkleung dina kanagan. Keur kitu hawar-hawar ti jauhna wargi. Duka ti palebah mana bet kadenge sada nu ngalaeung ngahariring lagu buhun. Kleung angkleung walungan umpal-umpalan keun ingkeun sangsara bongan sorangan. Kitu bae ulang-ulangan. Sora awewe melas melis. Kawas indung nuker ngeueung cuang cieung. Sumoreang nineung kanu eueuh di kieuna. Sakapeung atra pertela ngembang boleh kadengena sakapeung ngilos ka bawa angin atawa kasilpu sora caah nu handaruan ngagulidag. Wargi kanagan terus ngangkleung beuki jauh jog tepi ka hiji tempat nu aheng. Kapalebah bagian walungan nu dipapaes ku batu-batu ngadingding saliwat mah kawas lawang gapura. Basa kanagan anjog kalebah dinya ruy turun gerimis ngepris. Cahaya bulan nu tadi ngemprai kahalangan ku hujan. Breh aya katumbiri peuting melengkung ti dua sisi walungan hibar kawas cahaya goib nu turun saharita. Cai walungan dadak sakala robah wujudna. Lain caah nu kiruh tapi cai nu herang canembrang. Ting rariak ting gurilap kahibaran 7 cahaya katumbiri. Kanagan ngangkleung lalaunan di anteur cahaya dumeling. Nyorang lulurung nu panjang ngagorowong bras anjog ka nagri bihari Tarumanagara. Harita teh rakyat nagri Tarumanagara kerempugan nyusuk Citarum walungan pangbadagna di ieu nagri. Hakeuk haliwu ayeuh-ayeuhan pada nembongkeun tanaga. Minangka hiji bakti ka nagri patuh kanu jadi ratu. Walungan dilegaan jeung di jeroan. Sisina diais ku batu umpak-umpakan, Gusti Prabu Purnawarman harita keur nuguran rahayatna. Jejem nitenan nu rampak pada digarawe. Kitu memang sasarina ieu Ratu Agung nu nyusuk 7 walungan tara tinggal marengan rahayatna. Patihna Mahamantri jeung para ponggawa cucih paparentah anjeunna mah sok ngadeg bae nyerangkeun. Aya kalana lelempangan mariksa kaayaan sakurilingna. Warginya harita basa Gusti Prabu keur lempang mapai sisi walungan canembrang kagirangkeun. Breh ku anjeunna katenjo aya kanaga nu ngangkleung. Anjeunna ngarenjag gigisik negeskeun tetenjoan sidik pisan eta teh kanagan. Aya eusian mangrupa orok nu ngarengkol sorangan. Gusti Prabu celuk-celuk ngageroan paman patih jeung para ponggawa. Teu lirang disalukan ting torojol rusuhan nyampeurkeun. Paman patih, tenjo ku dia. Paman patih, oge ponggawa, itu aya orok di setengah walungan. Paman patih jeung ponggawa ting rarenjag. Cohok netep orok nu tibra dina kanagan ngangkleung kahilirkeun. Maranehna silih pelong nungguan parentah Gusti Prabu. Ponggawa, dewa cokot. Cokot kanagan. Gusti Prabu miwarang. Teu ngusap pirit deui para ponggawa lalu laju luncat nyebur ka walungan. Ngojay meru kanagan ceg ditewak lalaunan laju dibawa ka beula sisi. Orok dicokot ati-ati ti jero kanagan. Nu tadi tibra teh ngulisi kagaruahkeun. Ngeng ceurik bangun manggih karuwas. Ku Gusti Prabu dipangku lalaunan diilikan. Tete lalaki gerentosna.
Ditutup panona nu herang canembrang, diajak seuri orok repeh, ngahenen dina dada bangun karasa getar kanyaah ti Ratu Agung. Prabu Purnawarman nu harita gagah di Makuta, diraksukan raja, betul ngajanteng semua alum. Mangku orok bari neuteub kajauhna kawas aya nu ngalangkang dina pipikiranana. Samar-samar duka ti palebah mana. Aya jalma-jalma nu keur pakewuh nyingkahan mamala. Paman Pati, urang ngaranan ieu orok Sang Tarum, kitu pokna. Ngaran nu bagus kacida Gusti Prabu. Tembal Paman Pati ajrih bari ungut-ungutan. Ya paman, manehna geus ngangkleng mapai Citarum. Henteu samanea Paman Dewata nu ngarsakeun ieu orok anjog ka dieu. Boa manehna manusa pinunjul nu ku urang kudu diurusan dipiara. Engke hiji mangsa jigana bakal kabuka Rusia na Paman. Gusti Prabu laju ngaleos bari mamangku orok. Nepungan rahayatna nu keur suhud nyusuk walungan. Jen anjeunna nangtung dina umpakan batu nu luhur. Ngulangkeun leungeun mere isyarah sangkan balarea pada kumpul. Rob ngagimbung. Rahayat ting garendeng ting colohok bangun teu percaya kana tetenjoanana. Ngong Gusti Prabu Purnawarman ratu nu asih kacai. Tatag caritana sorana agem komaraan. Rahayat kaula sakabe. Ye, poe ieu Citarum geus nembongkeun wujudna nulian ka urang. Manehna datang dina waruga manusa nu wening bersih. Nya ieu buktina orok nu tadi kapanggih keur ngangklung dina kanagan. Kaula terang nah ieu teh manusa, orok tih yang wisesa atau wujud Citarum nu datang nepungan urang. Gusti Prabu ngarandeg heula bangunannya ka rahayatna, tapi sararea jemping taen nembalan. Rahayat kaula sakabe. Walungan teh cai ngagenyas orok nu suci bersih. Ku urang kudu dipulasaran. Kitu ceuk karuhun. Ieu orok lain mamala, tapi pahala keur nagri Taruma. Ayo pada piara kukanya. Kawas urang mupus di 7 walungan. Sarengsena cacarita Gusti Prabu turun tina umpakan batu. Laju ngaleos diiring ku pati oge mahamantri jeung para ponggawa. Orok henteu leupas ditangkep dina dadana. Tlak tumpak gajah, erawata hewan tunggangan anu tara tinggal marengan. Harita teh panonpea geus monteng di langit kulon. Rahaya tuluy marulang muru imahna sewang-sewangan. Wargi-wargi nu mulia, Sang Tarum diurus ku kulawarga kerajaan Tarumanegara. Sanggeus gede Sang Tarum katelah ku jujuluk manusa cai. Kitu wargi dilandina ku pada balarea. Lain bae pedah baheula jolna ngambang dina cai walungan. Tapi saban waktu indek liher di walungan. Kawas kudu kitu titis tulisna. Tibu budak manehna resep ulin di cai. Kukulintingan sorangan tara ieu aya nu maturan. Kilang kitu tara ieu ngarasa keung manehna teh. Anteng bae ngadon ngojay atawa gagambaran dina cadas. Sakapeung mah sok aya nu manggihan keur ngadekul sapoe ngetrek natahan batu. Nya ieu nu tuluy katenjo ku Gusti Prabu. Anlehna nu nyong colang natah batu atawa bakatna nu nyong colang nu matak tuluy diaping diwurukan ku juru tulis jeung juru pahat karaton.
Sang tarum diajar mahatkeun aksara Palawa, ngagambar kembang atawa gajah tunggangan raja. Bekililah beki tembong kabisana mau tekar nenggang ti batu. Aksara benang mahatna dina batu kasampak di saban tempat sarta leuwih endah ti aksara juru pahat nu araya. Karuhan bae sang tarum pada muji ku pangagung kerajaan, sasatna milu bunga sarea. Puguh deui Gusti Prabu Purnawarman bagjana kabina-bina, ngan anjeunna sakapung sok hulang-hulang bahwa ieu Rusiah dewata. Ngirim hiji utusan sangkan bisa mahat ke naon-naon nu dipilampah ku manehna mimpin kerajaan, kitu garentosna. Nu matak anjeunna tuluy panceg ngajak rempugan ka para pangagung karaton, laju ngistrenan sang tarum jadi juru pahat kerajaan. Ti harita wargi, pirang-pirang aksara anu dipahat dina batu, boh di walungan sawa di tempat patapan, nya benang sang tarum pisan. Cai walungan ting saria katodio ku cahya bulan. Kaayaan ting krim pisan simpe kawasnya liara dina tatangkalan nu tungkul pating kuyupuk. Dang daunan sakapeung ting arulang katebaku angin peuting nu sepi jempling. Jempling rehe simpe. Ukur seah cai jeung sesoraan satoleuweung nu kapireng. Batu-batu ngadurungkuk. Kawas agul hayang nembongkeun ka bulan. Sina mata aksara nu natrat dina tonggongna. Dilebah dinya. Sang tarum yang saya nyaeta dina batu lempar sisi walungan hayang reureuf niiskeun pikir sanggeus tadi beurang nyaksian rahayat ayeuh-ayeuhan. Gusti Prabu ngayakeun hidaksina. Hajat salametan sanggeus rengse nyusuk walungan. Katenjo kumanehna kumaha suka na rahayat tumplek di mana-mana. Maranen hayang tepung jeung ratuna. Bari nyaksian rupa-rupa kamonesan. Henteu ukur semetinya. Da tuluy kasaksen ku balarea. Kanyaah Gusti Prabu. Ratusan sapi jeung munding dipasrahkeun ka para brahmana. Para resi jeung rahayat nu dianggap boga jasa. Warginya kitu deui nu karasa kumanehna. Basa mahatkeun aksara nyeun prasasti, Gusti Prabu ngusap sirahna. Ukur kitu tapi karasa ngageter ting saria kana urat-uratna. Leungeunna semu ngadeg-deg nyekelan pahat. Lamun aya nu negeskeun lain ukur leungeun ulang-ulangan manehna mahatkeun aksara teh, tapi jeung rasa nu paripurna, nu sampurna. Kaajrih anu pohara karaja nu geus mulacara, katembong riukna semu dareuda atawa dumareuda, basa tulisanana geus natrat dina batu nu ditulisna. Unina nya innyana Ratu Agung sang luluhur cai. Maharaja Purnawarman nu marentah sina nyusuk walungan canembrang geusan karahayuan sakabeh. Sang tarum ngarengha bangun hayang ngalepaskeun bang baluhna. Purnama ngangkang keneh di langit, caang marengan seah walungan. Ngan eta nu sok maturan dirina, bulan jeung walungan, lamun manehna guligah kawas kiwari. Lain pasualan prasasti atawa rahayat nu surak ayeuh-ayeuhan nu hirup dina pipikiranana. Saban anteng ngalanyepan kanyaah Gusti Prabu Tarumanegara. Nyaeta Prabu Purnawarman. Saharita sok jual deui pananya nu langgeng nalikung dirina. Nya kitu harita manehna pok deui ngagerendengkeun dirina sorangan. Saha ari aing? Saha indung aing? Naha aing bijil tina batu atawa tina cai walungan? Manehna mencrong bulan kawas nungguan jawaban. Tapi jempling taya nu nembalan. Kore jatudang. Tuluy nangtung nutup walungan. Pok deui nanyakeun wiwitan. Malah tuluy gogorowokan. Dia nu mawa aing ka dieu bejakeun saha ari indung. Ukur seahna nu nembalan. Walungan ting-tim bae ngagolontor ririakan. Sang tarum katembong lungse geek diuk dina batu. Tanggah neuteuk bulan tapi jempling teu nanyakeun naon-naon.
ngan tetela aya nu ngembeng dina juru panona. Mindeng sok nanyakeun ka Gusti Prabu atawa ka para resi sahasanya manehna. Taya nu bisa mereraratan, ukur dongeng nu sarua nu katampa. Majal baheula manehna orok nu ngangkleung dina kanagan, palid ti belah girang biheung ti mana, tuluy kapanggih ku Gusti Prabu ngan sakitu nu sok kadenge ku manehna. Tidinya mah lebeng taya nu terangeun, saha jeung di mana indung nu ngajulukeunana, Sang Tarum ngarenghap deui. Beda ti sasari. Peuting harita betrosa pisan marudahna teh. Manehna terus diganggayong ti baheula, diudag-udag ku pananya nu rungseb kawas nojosan sirahna. Piraku dewatan teu nyahoun gerentosna. Piraku nu maha kawasan teu nyahoun gerentosna. Naha maranehna terus pireut teu mere pituduh. Kocap kungsi Gusti Prabu nyarita. Hiji mangsa bakal kabuka ieu Rusia pokna. Nya, peuting ieu aing hayang nyaho eta Rusia. Naon sanyana nu geus kajadian? Sang Tarum padungdeng jeung pipikirana sorangan. Keur kitu bet kadenge hawar-hawar sada nu ngalau ngahariring. Kleung angkleung. Walungan umpal-umpalan. Keun ingkeun sangsara bongan sorangan. Manehna rungaringe, neangan ti mana datangna eta sora. Kawas nu jauh pisan jiga nama, tapi sidik sora hiji awewe melas melis, jep jempe, lau deui ngahariring. Wargi nu mulia, Sang Tarum bangun ewuh, eta sora nambah-nambah kakeueung kana dirina. Manehna tuluy menekung ti luhur batu ngarapetkeun dampaleungeun duanana dina dada. Muja semedi ka Sang Hyang Widi, ngagero menta pitulung bantonna. Ukur bibirna nu tembong ngageter, sora batina mah ngalang laung kawas nyusul cahya bulan. Panggerona nembus kelir-kelir langit, tepi kakayangan. Saharita kaayaan jadi aheng. Girimis ngaradak ngeprul, cahya bulan kahalangan kuci hujan. Breh katumbiri peuting nu harita kungsi hibar nyaangan kanagan. Ngarasa aya nu beda. Sang Tarum beunta. Ngarenjag nenjok kaayaan sakuriling bungking manehna luak liuk awakna cipruk bari dilingkung ku cahya gaib kilang gumilang. Basa manehna nenjok kawalungan, kawas aya nu gugupai nitah turun. Sang Tarum gancang cengkat. Biheung naon nu ngajurung manehna terus luncat. Cebur nyebur kawalungan. Awakna ngambang silanglang palid ka bawah cai ka belah hidirkeun. Nyai aya nu ngalangkang dina pipikirana, dongeng lalakon hirupna nu sok dicaritakeun ku Gusti Prabu. Orok nu ngangkleung dina kanagan. Inget kadinya, manehna kakara ngeuh. Nah eta kajadian ajeuna bet kudu disorang deui. Sang Tarum terus ngangkleung malidkeun ragana nu liwung, ngambang ka sorot ku cahya bulan, bras anjog ka hiji tempat. Nyaeta asal wiwitan. Sang Tarum ngorejat. Hanjat ka sisi walungan. Manehna ukur bisa colohok mata simeuteung sajongjonan sabab pangling ku kaayaan. Rumpurampan nyasaran awak bisi ngimpi, tapi lain dan nyata sagala rupana. Ngan ieu aya di mana? Nah ieu nagri Taruma atawa lain? Geuning sirna nu tadi katembong, leungit batu-batu nu dipahat, taya leuweung atawa walungan canembrang nu katenjo sakuriling ukur gunung jeung pasir budugul. Belah ditu lamping-lamping barohak eueuh batuan. Basa manehna ngareret katonggo. Katenjo jalan satapak. Kencling indit nanjak muru kana memunggang. Lenglang taya tatangkalan. Saparatna ukur taneuh garing nu bareula. Jen. Sang Tarum nangtung. Nyerangkeun kaayaan di jauhna.
Ieu nagri nanahaun kitu gerendengna. Sang tarum turun deui tuturubun. Walungan keur caah dengdeng caina lecek malidkeun taneuh jeung sarah. Manehna ngahulang. Bangun keur nyurahan Rusiah nu kakara dibukakeun ku nu maha kawasa. Ti dieu meureun asal wiwitan nu teu kungsi diwaksakeun ku Gusti Prabu Purnawarman atawa ku para resi. Tapi pananya-nanya eta, di mana indung aing? Jeung nah ieu walungan kacida ruksakna. Manehna luak liuk bari leumpang mapai sisi kabelah girangkeun. Katenjo runtah ngarangkeun palid dina umpalan caah nu ngagulidag. Sang tarum guliga. Breh walungan canembrang jeung nagri taruma nu liuh. Urang kudu miara walungan sungapan karahayuan. Asa nongtoreng deui omongan Gusti Prabu Purnawarman. Amanat nu sok mindang ditepikeun ka manehna oge kabalarea tuluna jadi campuh dina pipikiranana. Kasonona hayang panggih jeung indung. Awor jeung katunggara ku kaayaan. Pagalo dina kebekna rasa nu teu bisa dikedahakeun. Kahayang mamanehna manggihan batu rek dipahat. Rek nuliskeun naon-naon nu kasorang. Tapi suwung. Eueuh batu nu ngadungkuk atawa cadas nu ngampar. Najan kitu hatena beuki kumejot. Hayang ngedalkeun kartog angeunna reg eureun. Manehna manekung menta widi kanu maha agung. Tuluy nyabut pahat jeung palu tina beubeur sampingna. Gog mernahkeun maneh sisi cai. Pangrasana walungan teh amparan batu. Wargi sang tarum mahatan cai. Kuku cibekan. Kersaning nu maha agung. Dina cai nu keur caah ngagulidag. Bet natrat aksara palawa. Kacida matak pikahemengeunana. Natrat aksara palawa dina cai nu caah ngagulidag. Kalimah nu sok kapanggihna prasasti. Ieu kaula utusan nagri Taruma. Sang tarum nu mahat puluhan batu. Muga surti nu pandeuri heman kacai walungan. Eta prasasti terus palid kabelah hirirkeun. Aksarana terobah kuriak cai. Terus ngangke ngaliwatan pirang-pirang lembur jeung dayeuh. Nu narenjongan bisa bati colohok. Aheng aya runtuyan aksara buhun ngambang di tengah walungan. Taya saurang oge anu bisa maca jeung nyurahanana wargi nu mulia. Lembang 14 Maret 2016. Sang Tarum ku Bapa Hadi AKS. Kitu manawi wargi. Mugi ageng manfaatna hapunten kana samudaya kalepatana kitu jujutan cariosna anu memang rada unik atau rada aneh susunan jujutan cariosna, tapi mudah-mudahan tiasa dianggo ngabeberah mamanahan urang sadaya. Hatur nuhun wargi nu mulia, sumangga wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.